Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Parimeun Obor. Di dieu tos kagamar para mitra sebat Parimeun Obor teh kumaha kitu nya. Siga-siga nama antara Andri jeung Kodar boa para mitra sadaya mangga. Kumaha atuh dina seusehanana dina geletuk batuna kecebur saina tangtos ieu rame. Meulit ieu dongeng para wargi. Meulit ieu dongeng panjang pisan ieu dongeng. Atuh para wargi ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh mincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi sanalika ieu Kodar nepangan Ibu Ramana. Nyaeta Kapawidarta jeung nepangan Ibu Awang. Samali harita ditanyakeun urusan Andri para wargi sadaya gitu. Nah, Andri sok mampir ka tempat manehna atawa henteu. Dijawab deh ku Kodar para mitra, henteu pernah nya cenah kitu mah si Andrina ipat-ipatan teu nang dibejakeun para wargi. Di mana ayana Andri? Mangga para mitra urang teraskeun aya sebagian kalimat nu kumangga bade diwangsulan. Mangga para mitra carios nyambung judulna Parimeun Obor nyangakeun mugi katampi kalayan kabingahan. Pawidarta nyanyakeun Andri. Sakedapan Kodar ngabetem sabab ngarasa bingung ngabejakeunana. Ari dibejakeun sok aya kaimah sieun aya patualan heug manehna ambek. Lantaran Andri beripat-ipatan pisan. Lamun aya nu nanyakeun manehna kajen saha-saha ulah dibejakeun. Ari dibejakeun tara aya di imah. Ari dibejakeun tara aya ka imah kumaha keneh sasaki tanyakeun ku jadi bapa sieun dosa manehna ngabohong. Atuh poh Ibu Awang indungna milunana. Sok aya ka ditu si Andri Kodar. Bu Awang ngeukeut, "Mau bi cacang kantos ka ditu Bu, beuti kitu aya naon Bu?" Nyaroskeun Kang Andri. Kodar kapaksa ngabohong ku sabab sieun kudu jadi lancip. Basa mangkukna ibu kadatangan ku ngeuni heueuh ku pamajikan si Andri. Cenah mah geus aya kana 2 minguna balik-balik. Ari nyarita ka pamajikanna mah rek ngadon usaha cenah dagang ka kota Bandung bari rek budugdag. Ari heueuh balik-balik malah teu surat-surat acan. Kamari ieu kadatangan ku badegana nanyakeun si Andri. Geus Ibu Awang nyaritakeun perkara kadatangan ku ningin pamajikan Andri. Nah kumaha pikiran lanceuk maneh Dar. Kasebut geus rumah tangga bari geus rek boga anak kalakuan anger we kitu anger teu balik. Geus pugu baheula mah keur lelengohan keneh minang udara ador. Ayeuna kasebut geus boga kawajiban kitu keneh. Nyaritakeun rek usaha ka Bandung blenglek teh surat-surat acan. Hari nu jadi keheuna mah apa teh eta basa kamari ngadenge jati Jang Ewon. Cenah masih Andri sok kapanggih babarengan jeung awewe sejen. Ngan teuing jeung urang mana nama lantaran Jang Ewon teu apaleun. Sedang balik ka pamajikanna mah henteu. Kitu we ngadon teu ecreug. Beuki dieu lain beuki balik kalah beuki di kasebeleun. Samalah anu nganyahoankeun si Andri sok babarengan jeung awewe sejen teh lain saurang bae aya kana genepanana. Ngan saurang teh apaleun ka budak awewena. Namun ka pamajikanana henteu keur ka kandungan mah heueuh. Mun lain pamajikanana henteu keur ka kandungan mah sina menta diserahkeun we, menta diberesan. Manyang rumah tangga ge karunya. Ari sakira-kira kulanceuk maneh dinya nyerima. Anu matak lamun isuk pageto ayalah loho ka imah maneh gancang maneh beja ka dieu ka bapanya. Ku bapa rek digusur ka dieu tuman da jelema teh. Cek Pawidarta nyaritakeun yen Andri aya bejana sok mamawa awewe sejen. Asa jauh tina ukuran angang tina gamaran lanceuk maneh bakal kitu kalakuan teh Kodar. Boro tadina mah dipuji-puji ku ibu teh ari heug teh nya melengkung bekatnya lahan. Satu dina mah ku ibu gancang dikawinkeun teh sugan jadi balik kalawan bener rumah tanggana. Ari heug jadi kitu nyana-nyana nepi kitueun mangerakeun kanu jadi kolot mawa ka didinan cenah kawin ku ibu oge. Cek Ibu Awang Pramitra. Ayeuna mah jadi malik keheul ka Andri da eta kalakuanana beuki teu balik. Buru-buru dikawinkeun kumaha ibuna. Komo beuki era ku kolot ti pihak awewe. Mangkaning harita sacan kawin budak awewena geus kakandungan. Anu matak omat Kodar di mana si Andri aya ka ditu gancang maneh bebeja ka dieu.
begitu nitahan sahawe bisi maneh sieun kanyawan mah ku si Andri. Pawidarta mairan kalawan meni omat-omatan pisan. Insyaallah Pak upami aya ka ditu mah ku abdi diwartosan. Punten ibu ge apa sanes abdi henteu sono kumargi bilih kabujang burita ieu bade unyuk permios we. Insyaallah ira-ira abdi ka dieu. Temal Andri pamitan rek balik sabab sieun kaburu magrib. Nah, turu rusuhan teuing atuh dahar engke sekalian buka di dieu. Puasa teu? Insyaallah Bu. Tema Qadar bari ngorejat nangtung. Oh, piraku deui Qadar teu leket kana puasa mah manasinakeun si bolokokok. Di mana teuing daek ngosongan peuji. Dikitahan puasa majarkeun sieun pae cenah. Kita salah tengah gugu. Siga nu didenge ku bujur we nyarita ka si bolokokok mah. Kalancek maneh. Cek Pawidarta beuki keheuleuan para mitra ka Andri. Mundu pabade unyuk permios atuh. Solongkrong Qadar sasalaman kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Ujung atuh arek maksa balik mah ulah ngampleng teuing nya Qadarnya. Sing minang ka dieu bari sakali-kali bawa pamajikan maneh ka dieu. Insyaallah Bu. Tema Qadar jerut turun tuluy ngaleos rek balik. Sajroning keur leumpang teh ari hate mah gegerendengan. Dosa temenan diri aing geus kumaha ngabohong kanu jadi indung bapa. Perkara nu jadi lanteuk cara aya ka ditu. Mangkaning aing dihenteu-henteu ge keur ngalakonan ibadah puasa. Kari-kari aing ngabohong kanu jadi kolot. Nah kumaha atuh pipikiran nu jadi lanceuk. Beuki lila teh lain beuki balik malah beuki pika keheuleuan kanu jadi indung bapa. Mangkaning pamajikanana keur kakandungan deui. Kumaha lamun ceuk nu jadi lanceuk kapingcut deui ku awewe sejen kalawan boga di pamajikan. Karunya we ku cemimin geus moal henteu kana nyerieunana. Kumaha akana sangkan jadi lanceuk aing ulah aya di imah. Ari dititah ningkah ku dasar kitu bae sok sieun manehna ambak. Sedeng adatna nu jadi lanceuk teh lamun geus aya kakeuheuh tara ngareret ka sisi ka gigi. Ari diantep we cicing ge aing sok sieun aya nu nganyahoankeun heuge bejakeun ka apa? Kana pasti diri aing diambak ku jadi bapa dianggap nindungan kana kalakuan lanceuk. Paingan eta aing. Hati aing geus aya kana 3 poena 3 renah bae. Nyata kitu we baris aya beja ting jadi indung bapa perkara jadi lanceuk teu balik kalakuanana. Aya bejana sok mamawa awewe sejen bari kitu. Kanu jadi pamajikan mah geus 2 minggu teu balik-balik. Kitu geurentes hate Qadar ngarasa hariwang sok inis lanceukna ka emper-emper ka pamajikanana. Yen manehna sok cicing di Qadar nu tangtu dianggap sapongkol. Harita waktu Qadar keur ngungkug leumpang gero ti belah wetan aya suara lalaki ngagero. Dar, Qadar. Pokna atuh reg Qadar ngarandeg tuluy ngalieu ka belah wetan. Ana breh horeng urut tatanggana katelah Suman jeung Midi. Selenteng saman-saman saman jeung Midi nyalampeurkeun. Bagea we lawas tilawas ke kerpang deui. Macageur we. Cek Saman tuluy sasalaman kitu deui Midi. Alhamdulillah waktu imah berkaman sabalikna kumaha ente. Berkah euy lain da euy. Ari lanceuk maneh euy si Andri. Boga di pamajikan euy. Cek Saman ujug-ujug nanyakeun kitu we ka Qadar. Boga pamajikan deui ka saha manda pamajikan nu ti heula mah teu diserahkeun. Malah keur kakandungan. Nari kitu kunaon? Qadarna teu acan diserahkeun. Disangka kukuring mah pamajikan Andri teh geus diserahkeun eta we dumeh kamari katingali sok barengan jeung awewe sejen. Awewe sejen saha? Eta pamajikanana meureun. Cek Qadar siga nu teu percayaeun yen Andri lanceukna. Sok babarengan jeung awewe sejen sakumaha caritaan Pawidarta bapana. Pamajikanana kumaha ari wani? Mana sih kan dewek sen apa kalau pamajikanana sia-sia ti Andri mah. Pamajikan si Andri mah warana miminya. Ya lain mimin ya mah. Eta saha atuh? Teuing da wawo atuh. Anu kapul pakulitan koneng rada jangkung tiningan. Eta maneh can nyaho kitu. Si Andri sok mamawa we sejen. Bakah karangadenge bejati aya ti ayeuna we ti ente. Temal Qadar nyebutkeun ka karangadenge. Lanceukna sok mamawa awewe sejen diang ti pamajikanana. Padahal tadi geus minang beja ti bapana, malah ti babaturanana oge ti heula kungsi minang beja.
Panyana dewek magis nyahoe maneh teh dar. Lanceuk maneh sok mau awe sejen. Cek Saman. Poknya di takaran nyarita bari alangah elengeh kawas nu gumasih. Lain deka euy. Asa kabari langit ningali indar. Tah sia teh masuk kitu asa kabari langit kumari maneh. Kodar ngarewet kawan meh. Asa kabari langit teh dumeh lalui seuy jeung awak laling siga. Tidak geus manggi kasenangan euy. Pemajikan ge ayeuna mah aya kamajuan make celana bulu jin, buk dikreu. Sahan sok make celana jin jeung buk dikreu sagala sia media. Cek Kodar neuteut malah beungeut rada beureum duka era beda hamba. Pemajikan ilaing Mas Rati. Si lain ngomong besok kemana karpai. Di mana pemajikan dewek make celana panjang komo ari buk dikreu sagala mah. Itu si lain sok tara percayaan kitu mending ngarekeun kana sok ngabustam wae lain. Tah tanyakeun teh si Jenggo tah. Lamun salah dewek sunatan deui tak ku ilain. Cek sini di bari nunjuk ka Saman. Nanya euy Saman. Kodar ngareret kalawan nanyakeun di ka Saman. Nya, tema Saman atuh leng Kodar ngahulang. Kunaon maneh make ngahulang dar? Teu satuju dumeh pamajikan maneh sok make celana panjang bari buuk dikreu. Tong ieu jadi amak malah kudu atoh kudu bunga. Celakeun pamajikan maneh aya kemajuan teu katinggalin zaman. Kapan nu dihargaan ku maneh teh? Nu dihargaan teh maneh-maneh keneh dar. Cek batur aya ku sieu pamajikan si anu pakena gini rupana tegap cenah kitu. Nada nama muji ka Kodar. Wayana euy hadeuh mah bisa dieueuh haripan marane. Da bisa kaburu magrib yang Kodar we kakara balik itu dia teh mana? Oge mendi. Kodar pamitan rek balik. Ujung aduh dari kira keperluan. Tema Saman geus kitu mah Kodar ngaleos deui. Kitu deui Saman jeung di ararimis nu teu kungsi setengah jam. Kodar geus tepi ka imah, talacat unggah ka tepas kalawan ngurungkeun panto tapi pagih ku sabab panto ditulakan ti jero. Atuh gero Kodar ngageroan pamajikanana nu kabeneran Mas Ratih keur nyisiran tas dicai. Mas. Anu Mas Ratih tarik bari kaluar ti kamar. Akang, tema Kodar para mitra kudu kerak ni Mas Ratih ngalaan tulak ana berai horeng salakina kakara datang. Gini akang sontang-sontang teuing kan? Cadir mah. Kodar retret kaluhur ka handap si Janu Pangling. Asa beda nu ka tukang-tukang. Kakara ditinggalkeun cenah poe kalayan ni Mas Ratih jadi robah jadi minta. Buuk sapanjang-panjang jadi ponok kalawan dikreu. Bibir beureum geus lain beureum bawati kudrat ayeuna mah beureum ku pula. Pipikeun cakatuhu semu di beureuman. Pon kitu deui dina pakena biasana mah tara lesot di samping jeung kabaya. Tapi ku ayeuna make rok setengah orat. Ngaso heula para mitra sadaya kumaha ye kajadianana para wargi? Mangga ngaso heula ngaso. Ratih ditanya cager henteu teh tekung sene malam. Tika-tika deui duka kasima dungah diteuteut. Ngan koloyong ka dapur nyokotan sangu deng-dengina kitu deui cai teh disayagikeun di tengah imah. Sabab geus deukeut waktuna buka puasa teu dilangong kadenge soranu azan. Ari Kodar harita ka kamar kecil-kecil disalin make samping sarung. Kan tuang heula atuh mumpung rencangan keneh. Cek Mas Ratih bari ngelowat ngalawang ka kamar. Mas kakak heula bisi kaburu akhir salat maghrib. Ari Kang Andri geus kaban deui acan. Tema Kodar kalawan nanyakeun Andri lanceukna. Ini kamari kan mangkatna ka Bandung. Tema Mas Ratih ngojeng kang ngulakan deui panto. Ge Kodar nu rek cai teh diuk tuluy ngarongkong gelas. Jadi isi cipai kopi ngebulkeun jerendeng Kodar mandatkeun buka puasa. Geus kitu regot minum kunyang nangtung teh tuluy ngareos kacai beberasi kalawan abda. Balik kisai prak ngalaksanakeun hira salat maghrib di kamar menghisi nakar. Hari Mas Ratih ngajieun tuluy diuk dina kursi.
Ipas Qodar salat tuluy ngadua manjatkeun puji syukur kanu Maha Kawasa. Sajeroning Nyimas Ratih ngajejentul bari nungguan salakina nu keur wiridan, make ngagerendeng jero dadana. Kumaha Kang Qodar si Sinarieun balik di gawe? Itu somea teh si Jani Sono sama leka tukang-tukang. Memang karudet kitu di pagaweanana apa aya nu keur karasa dina awakna. Da biasa nama tara kitu. Geus kitu para mitra gerentos ceuk gerentos hate Nyimas Ratih. Timuruna mah anu jadi salaki manggih karudet di pagawean atawa keur aya nu karasa dina awakna. Teu ngartieun nu jadi salaki kitu ngarasa kurang panuju pamajikan jadi ningkah. Teu kungsi setengah jam Qodar norojo kaluar ti kamar. Dek diuk sila meni mendako atuh Nyimas Ratih gancang turun tina kursi tuluy mangalaskeun sang. Jadi kakara kamarinya Kang Andri ka Bandungna teh, Qodar nanyakeun Andri lanceukna. Nuhun ame kamari Kang. Tema Nyimas Ratih geus kitu madeg dalahar sedeng Qodar. Sajeroning keur dahar teh para mitra. Ari juru panon mah ngareretan ka Nyimas Ratih. Tapi nu direretan tongoy we ngahuap bari tungkul. Harita Qodar make ras inget kana beja ti babaturanana nu katelah jumena. Ngabejakeun Nyimas Ratih sok kapanggih dibobonceng kana motor ku lalaki sejen. Ras inget di kana caritaan timidi babaturan anak keneh basa papanggih di jalan nyebutkeun Nyimas Ratih aya kamajuan. Teu katinggalieun zaman make daek make celana jin kalawan buukna dikreu nepi kadaharna teu kungsi asmino siga nu ngadak-ngadak wareg ku inget kana beja kitu ti babaturanana. Nah tuang teh atos deui Kang. Nyimas Ratih neuteuk. Geus wareg mas we kadinya lah tong kabawakeun ku akang. Tema Qodar regot minum cinteh atuh Nyimas Ratih teu kungsi mino terus ngampihkeun dengan sangu jeung boboko sangu. Ari Qodar sanggeus dahar teh ge kue diuk budina alum para mitra sadaya. Teu lila Nyimas Ratih sanggeus ngampih-ngampih. Ampih-ampih ge diuk digireun Qodar salakina. Kang ulah bendunya abdi bade aya sangengkeun. Ceuk Nyimas Ratih mungaran ngajak ngobrol. Ari kitu aya naon? Qodar nanya bari ngareret. Eta abdi teh basa mangkukna dicanak amengan ka Bandung ku Kang Andri. Kawitna mah teu digugu mung kumargi Kang Andri keukeuh we ngajakan. Atuh kapaksa ku abdi digugu jalanan sok sieun bendu. Maklum ku akang geus kauninga adat-adatan Kang Andri. Satos dugi ka Bandung teras abdi dipangmeserkeun acuk sareng ngaput pikabayaeun. Tos kitu abdi dipiwarang dikreu ari katami-tami abdi kabita ninggal mojang Bandung. Cek Nyimas Ratih teu ditanya teu naon ujug-ujug ngaku sorangan bebeja tas ulin ti Bandung jeung Andri dahuanana kalawan dipangmulikeun pakaian. Minang ulin ka Bandung? Sering iraha Kang ame harita we sakali-kalina teu acan ka mana-mana deui. Teu kaajeun ari ku perkara di bawah pelesiran ku Kang Andri mah. Atoh we nu aya keur akang komo kitu make dipangmulikeun pakaian sagala. Pepeulieun ku akang ti sapru kawin can pernah dipangmulikeun kutang-kutang acan. Lain teu hayang atawa teu niat akang make anu jadi pamajikan samodea pamajikan batur. Pakena ginding dibubuh baroga perhiasan sanajan ceuk paribasana sagede beunyeur oge. Ngan kumaha atuh da puguh kaayaan diri akang. Batan sakieu nu teu kudu dicaritakeun deui tangtu ku Nyimas ke kanyahoan. Rajeun boga pakasaban sasat ditungtun ku lanceuk Nyimas. Bari boga panghasilan ukur cukup keur dahar lain bobohong. Eta ge bisa lamun maksakeun mah meuli pakaian keur Nyimas. Ngan pasti moal dahar. Ku kituna syukur ari lanceuk akang aya kanyaah ka Nyimas. Ngan aya anu kurang panuju teh keur akang. Si Qodar nyarita bari tungkul kalawan sora semu ngageter. Kirang panuju tina perkawis naon Kang? Nyimas Ratih neuteuk. Nya kurang panuju teh ku eta we perkara buuk nu sapanjang-panjang bari gomplok. Puguh ngadoni ponokan menuju lebar-lebareun Nyimasna. Sajabati kitu bibir nu biasana tara dibeureumana ayeuna dibeureumana. Pipi cenca katuhu atuh dina pake setengah oras. Tema Qodar para wargi. Nyebrehkeun ka pupukapat. Nyebrehkeun ka teu panujuna hate. Akang teh resep kitu ngal abdi deui sareng gini. Lain teh resep. Da kacida atohna akang oge. Ngan kahayang akang ulah kaliliwihi nu wajar-wajar we bari aku jeung awewe di kampung. Kitu tah.
Atos sedang matos atos tukang mah hadebuk abdi tos digunting disambung-sambungkeun deui. Sakawitna abdi kitu teh mohon buk abdi dikreu teh ngaraos kaluman we. Atuh abdi anu sok nganggorok ieu pangemutna ngahargaan ka akang. Sawangsuna pun abdi salamina ruwag ruwig sareng anggean eta kene kan. Pamitan isina mah akang nyalira saperos anu teu diperhatoskeun ku akang. Patang ari kieu mah saha nu dihargaanana. Sahan saena tantos salira akang ku anjeun. Nah udah nyain sanes mah abdi gaduh. Anggean keuing mangulikeun Kang Andri. Ican kina mah keuing mangaleskeun akang sareng deui. Ku abdi geus moal disangenkeun abdi gaduh angoan keuing mangaleskeun Kang Andri. Hikmi Mas Rati. Ku ayeuna make wani nemal. Atuh budina rada kuraweuh sedang Qodar mah teu nemal deui ngan koloyong we ka kamar. Tuluy ngalaksanakeun salat Isya. Anu teu kungsi kaluar deui sabada salat Isya tuluy sare sabab geus tuduh kata masak. Ulila ni Mas Rati ngoloyong ka kamar. Goyoyohna deung digireun Qodar salakina minang sawatara menitna Mas Rati teu bakal sare malah sigeun ngalamun. Kelemah kacipta waktu dibawa pelesiran ku Andri dahuanana ka kota Bandung. Beres kacipta waktu dahar di bar gebeg hati dengan gebeg riwa. Laksana kejadian waktu di kamar nugus tu salah deui diguna sisa dirina ku Andri. Tapi kariwasna ukur sakotret kayu api geus milih kaganti ku rasa bunga. Dina boga pakaian arawis jeung aya kana jenek potongna. Mangkana rek ngaharipan lebaran anu karisa beberapa deui waktuna. Samalah Andri geus janji es mangulikeun kongkorong. Ku dasar kitu tadi Mas Rati nyebutkeun yang sakali-kali dibawa pelesiran ka Bandung ku Andri teh. Sok padahal remen dibobonceng kana motor samara geus loba anu nganyahoankeun. Ini Mas Rati hinung babarengan jeung Andri. Nepi ka dina hiji waktu Mas Rati jeung Andri kungsi aya ngoong. Sisa urang budak jajaka kayelian sobatna Qodar katelah Rodi. Harita di Mas Rati. Jeung Andri katingali keur heureuy di kamar. Hanya karodi si apalin ka adilan Andri lanceukna Qodar. Ulisik ni Mas Rati mulisik malis mengharip ka Qodar nugus ngajudra kawas mina ngadedutkeun. Ket awak Qodar dikeukepan ku Mas Rati samalah suku ditumpangkeun sadela kana suku Qodar. Jadi tina mah dipalar Qodar lilir kalawan ngalaksanakeun kewajiban. Tapi nu dipiharepna boro-boro kalilir malah teu ngareret-reret aca. Jong-jong ngaguher. Atuh tungtung nama Mas Rati jadi sare bari leungeun sadela. Numpang kana dada Qodar. Kubang rasa Qodar sare acan lila. Geus mulai jatuh hudan sabab asa kagungkeun ku ngarona. Ting sorowok nyebutkeun saur-sauran bari narakolan koko. Jatuh ieu harita teh geus waktuna salaur. Red Qodar ngareret ka Mas Rati pamajikanana anu masih keneh ngajudra tuluy dijujuing bari awakna rada digedi-gedi lain. Kenapa? Irang gitu ya? Si Qodar ni Mas Rati beunta. Tadi sabaraha kan? Mas Rati menyang hudang. Kate jam sabaraha-sabarana nandi akan aringe sorana bejaan saur. Tema Qodar kolosod di Mas Rati turun tina disan. Tuluy kaluar ti kamar datang ka dapur guru nirumseun. Samalah Qodar genuturkeun ka dapur di sini Mas Rati heukeung. Sikan heula teh Mas nirumseun mah ku akang. Pokna gog Qodar sinogo. Anu kang ada nyahamikeun jalaran sangu tilas buka oge ageun kene. Tema Mas Rati bari ngipankeun sangu. Ati deungna dihanut-hanutkeun dibantuan ku Qodar. Itu sakumaha lila sangu geus timut samalah mah geus diapeur kitu deui deungna geus diwadahan. Harita Qodar keur mikirkeun kana katiris manehna can kasai. Arek man sanggeus mandi tuluy abdas. Cek panikirna ngarajongjon balik ticai berat dalahar jeung Mas Rati di dapur bari saridea. Rengse dalahar heuleut setengah jam ngong kadenge para mitra. Soranu azan di masjid. Teu hararese sabada Qodar dahar tuluy ngalaksanakeun salat subuh di kamar. Lembeng para mitra tuang saur teh ngadeukeutan kana waktona imsak para wargi. Kitu eta nu paling sae cenah kitu. Ulah tebih-tebih teuing kana imsak engkena bisa sare. Berarti tuang saurna jam 2. Bade ngantesan imsak teh lami ditungguan beri sare tuluy hilap. Kahilapkeun subuhna. Padahal pemilihan ieu ge para mitra salat subuh teh wajib hukumna para wargi sadaya. Gitu para wargi sadaya. Jangan ulah itu jam 2 cenah sahur lah
terus sahur dar sare atuh foto pugu nu paling sae mah sahur teh nyaketan kana waktu imsak jadi waktu imsak penting waktuna nong gitu dina siaran radio besok aya orang kita nong waktu imsak eta berarti sore rengse tuan lihat rengse malah tos ngosok waos sajarupi bari sakedap deui 10 menit deui ngantosan waktuna subuh gitu. Itu para mitra kan raos salse gitu. Jam 2 itu jam 2 sedang sahur tuluy dahar cenah gitu. Barang geus dahar dar di sare. Teu puguh para mitra kitu mah teu puguh. Mangga urang teraskeun. Para mitra anu mulia. Itu mana tadi teh? Oh, kumaha. Harita para mitra ti harawese sabada qodar dahar tuluy ngalaksanakeun salat subuh di kamar. Beres salat cerendeng wiridan nepi ka braina Batara Surya medalnya angan sabudirna madhab. Sagala lalangse pada nyaling rai kasorot ku sorotna Batara Surya. Manuk-manuk raricit balikin geleber dina dahan tatangkalan. Manuk sairan jeung cangkuliling di baleger patemalan. Kitu deui hayam jago ti unggal lembur raong kongkorongok sigan ngabagiakeun ku medalna Batara Surya. Masyarakat ti unggal lembur khususna kaum pria. Murek tarani geus mariang ti imahna sewang-sewangan. Teu mikirkeun kana cireun. Beuki lila Batara Surya beuki luhur. Mincak kawanci hanget moyan qodar nyampeurkeun Mas Rati pamajikanana nu keur nyeusehan di sumur. Para mitra kaum dangu. Beuki lila Batara Surya beuki luhur. Mincak kawanci hanget moyan qodar nyampeurkeun ka Mas Rati pamajikanana nu keur nyeusehan di sumur. Emas qodar para mitra nanya. Anu naon teh? Mas Rati ngarere. Akang rek ngalongok lah atuh jeung sabugus lila akang karaka di kitu. Itu disangka akan kamelar. Tapi kan abdi mati sangiring penting da ieu da diseuseun. Salah baktos ka asikeun kana insyaallah buka ini buka pagoto abdi ka ditu. Penterang cibung keun akan bade ngalayab ni pangteng mati sisihna. Dah. Teu wae da akang moal lila. Ya teh akang ngarek ikut. Nah, hati kan salah baktos ka nyimpen ka aki. Tembang Mas Rati leos qodar ini maksudna merek ngalongok aki jeung Kongkohan dak ngajet sudul ampir aya kana sabulan leuwih. Qodar can ngalongok-longok karita qodar dina limpang sigan tunangan. Kitu deui budina alim. Samemeh kebat ka apina dikertakeun qodar mah teh aya pikiran rek barang beuli heula. Tambah ngalgog teuing. Parangan tepi ka hiji waring nu lawangna dihalangan ku plastik hejo kadenge aya sorma jalma ngawarangkong mung akrab. Orang nya di jero warung aya 5 urang lalaki keur ngaropi. Taksiran manehna teh paruasa pramitra. Ayeuna warung mah ditutupan ku plastik ngan sukuna kataringali kitu. Bus qodar asup ka jero warung sedengkeun ditunggu. Saurang awewe tengah tubuh pokna boga warung nanya. Bari ngeuceup kana beungit qodar. Bari ngaleut ujang pokna moal abung eta priyogi bako jeung daun kawung aya kitu. Tema qodar nanyakeun bako jeung daun kawung. Kalarisan mangga teh can mulih ujang nuju balanya heula. Ning atuh da moalami antosana sakedap. Cek boga warung. Dek qodar diuk dina bangku awi ngadaguan salakina nu boga warung keur balanja. Sabab cek pikirna qodar karunya ka akina teu barang bawa pisan. Mata karita qodar kapaksa nungguan. Sedeng lalaki nu genepan keur galecok keneh ngobrol ngaler ngidul. Teu lila pok saurang lalaki geus rada kolot nyarita tina perkara ronda demi katelahna Mang Odoy. Ayeuna mah euy leuheung ngaronda teh rada tenang mangajang nus lah. Oge henteu hariwang deui ngode minggu ka tukang-tukang atuh. Tenang kumaha Mang, cek mus bari ngarere. Rada tenang we da basa minggu tukang mah mun teu bisa ngarejep pisan atuh. Teu sirikna diunggal lembur duded we nu kapalingan. Samaraha itu mah Kang Bani mengawarung deket sakolahan teh. Sore keneh kira-kira jam 7:30 ditodong ku opatan atuh. Radio, mesin jahit, beker, pakaian, lah. Pokona mah pakaian manehna jeung nu pamajikanna dirurud. Tapi di pilihan ada alusna wungkul. Geus kitu duit 115.000 beak atuh. Atuh isukna jedud domad aki dinta. Aya maling tapi aya berkah jembling. Mana ya oge nu keur diarintip kurona jeung ku masyarakat imang mah nyaeta aya saurang budak lalaki ngora keneh. Sok nu datang ka imah Nyi Rati samalah sok loba nu nganyahoankeun. Nyi Mas Rati sok aya nu ngabobonceng. Kana motor nyata ku lalaki nu sok unggah ka imahna. Man ayeuna geus 3 poe eueuh ieu.
Lamun kanyahuan ku Umang hegunggah ti peuting, ditewak lalakina kalawan diserenkeun ka bagian keamanan. Teu kitu Umang geus wadami jeung barudak. Lamun pareng ungah deui ka imahna Nyi Mas Rati rek digusur kalawan rek dilelep-lelepkeun kana kula. Tuh mana tuh motoran masyarakat Emang. Mangganing bejana salaki Nyi Mas Rati jarang balik, teu boga gawe di mana ta. Ceuk Mang Odoy nyaritakeun perkara Nyi Mas Rati sok minang kaunggahan ku lalaki. Kalawan sok loba nu manggihan init-initan jeung lalaki sejen. Atuh puguh we Qodar mah ngalanyap ku ngadenge caritaan ti eta lalaki nu katelah Mang Odoy. Qodar asa beuki tegarna hate. Tapi harita henteu buru-buru init ti warung malah terus ngadedengekeun wangkongan nu sejena. Bari ngadagoan salakina nu boga warung keur balanja. Sabab Qodar rek meuli bako keur akina. Geus kitu pok saurang deui manyiran kana caritaan Mang Odoy. Lamun kapanggih ku kuring Mang paduli teuing sahasana. Ren Qodar we cokorna tuh man. Keun ira-ira ku kuring lah rek diintip. Di mana aya nu ungah ka imah Nyi Mas Rati geus moal ditanya deui di wajak ku kuring mah. Nya. Sok ras ka diri sorangan we kuring baheula kungsi manggih kanyerian ti hiji awewe. Geus rek dikawin pisan ku kuring. Ari heug aing ngagoda nepi ka dibawa kabur ku lalaki goblok teh da. Ayeuna aya deui manusia samodel kitu. Kumawa wani mawa pemajikan batur. Lamun kuring nyaho mah salakina dibejaan ku kuring. Cenah mah teu waniun ngahancel lalakina. Keun kuring daek ngabajekna mah tuman lah. Ieu teh aing kuring mah cek eta lalaki bangun gemasieun naker. Ngadenge beja ieu Nyi Mas Rati minang kaunggahan ku lalaki kalawan sok minang dibabawa. Jempe nyarita kitu pok nu saurang deui nyarita katelah Mang Madi. Yeuh Lomri. Tong janji pelenung sia nyarita teh kawas lain geus kolot bae. Kumaha maksud ilain dengar cadas. Namun ai pikiran rek bebela ka salakina. Salaki Nyi Mas Rati kudu ditirik heula tika deuketan kalawan heug tanya Nyi Mas Ratihna. Saha lalaki nu sok unggah ka imah manehna. Oge nu sok memawa kana motor. Keur ilain jeung sejen canyaho kala salakina. Canyaho ka lalakina dewek maleuwi nyaho leuwih apa ti ilain. Puasa meh nu sejen nyaho dewek heula. Cek Majid rada ngakepes ka Lomri. Anu limaan pada ngareret ka Majid kabeh. Ilain mah kala kahuntu Jid. Lamun bener ilain nyaho ka lalakina nu sok unggah ka imah Nyi Mas Rati. Kawan sok ngabobonceng kana motor. Matak naon atuh ku ilain tewak, teu kitu bejaan dewek atuh. Sing ene caritakeun saha jeung urang mana manusana. Nu kumaha wani mamawa pamajikan batur teh. Moal diisuk bagetokeun deui ayeuna keneh ku dewek mah didatangan ka tempatna. Tejakeun sok mana jelmana lah tuman. Lomri sigan popeuleuk teh. Harita teh para mitra nemongkeun kawani sarengeh Majid seuri sarta nyari. Ku dewek bejakeun riling bener-bener mah wani. Ane wak jelmana. Nah mah kitu wani sagala. Ngabela beneran dia kana. Teh Lomri sedeng Qodar mah beuki ngadedempet sigan hayang nyaho nepi ka mana obrolan eta jalma. Kelanan. Sameme dewek ngabejakeun ngaran lalaki nu sok unggah ka imah Nyi Mas Rati kalawan sok mamawa. Dewek rek nanya ka ilain. Ari seling apa ka ngaran si Andri? Cek Majid para mitra sadaya neuteup seukit kana beugeut Lomri. Andri? Lomri ngahulang siga nu inget-inget. Andri salakina ning mimin lain minantuna juragan hudung. Eta salakina ning mimin. Tembal Majid. Cing kira-kirana si lain wani yang hadapan Andri anak emasna pabolang. Naon sababna tatanggana Nyi Mas teu wani ngaganggu ka ngaran si Andri. Bari tatanggana minang mangihan sok ngonok moe kalawan sok ngabobonceng Nyi Mas Rati. Mana kitu ke tatangga Nyi Mas Rati teh apaleun kana kagarangan ngaran si Andri atuh. Ameng ding panyana dewek mah si Andri. Untung dewek dibejaan ku ilain we. Cek Lomri geus mah bangun reubat. Tah, mata kari jadi jelema euy. Namun rek ngomong kudu dipikir heula, ulah janji pelenung sia janji sada. Ini kana tong usilanding kana urusan batur bari negara hade eukeurna rek goreng eukeurna. Tadi ge sing saha anu ngarampaskeun eta nu panasna. Sing saha nu ngakan cengek eta nu ngarasaladana. Eukeur mah urang mah teu paruasa, hayo ngomongkeun diri batur. Beuki kandel we dosa jeung kalolakaan teh. Kumaha modoh rek jadi ngeperik masyarakat pikeun wak si Andri. Tuluy Majid nanya bari ngareret ka Mang Odoy nu keur ngelepus udun. Ari manusia eta teh najis teuing eta panjana dewek mah lain Andri minantuna juragan udung atuh. Temal Mang Odoy. Manehna ge para mitra murengkeun. Ari ngadenge nu sok mamawa Nyi Mas Rati ngaran Andri. Si horeng Andri teges moyan pada mika serap pada mika gigi. Jadi sadibir hiji
Pokona dumeh Andri murid pabolang ruruntuk jawara kahot. Geus ngadenge obrolan kitu mah leng Kodara jadi ngahuleng. Mikiran jadi lancip. Di pikiran sotenan lain ku perkara sok mamawa Nyi Mas Rati. Malah Kodar teu boga sangkaan goreng ka Andri lancikna. Ceuk pikir asa piraku nu jadi lancik sakandung luas. Tega rek ngarurujit kana diri pamajikan Adi. Nanu jadi pikiran keur Kodar mah bari boga rasa era yen Andri lancikna. Beunang disebutkeun geus kaceluk ka awun-awun kawentar ka mana-mana kajam paring angin-angin. Jadi jelema garang tur jadi komplotan jalma jahat. Ku dasar eta Kodar jadi reuwas. Ari boga timuru kumawan ngarurujit ka diri pamajikan mah jauh. Waktu Kodar keur ngahuleng torojol awewe nu boga warung norojol sarta nyarita. Ujang ieu bako tos aya ieu mah perjo bisa barakeut Ujang. Pokna atuh puguh Kodara dari reuwas sasak keur ngalamun. Dua kereti sareng daun kawungna 2 bungkus. Temal Kodar ngadak-ngadak semu geumpeur. Song boga warung mikeun bako 2 keureut jeung daun kawungna dibungkus ku kertas koran. Kalawan ku Kodar ditampanan. Dipieun naon di? Kodar nunjuk kana pariuk nu dituruban ku daun cawu. Pinang lauk emas Ujang peryogi kitu. Sabaraha hijina ibu? 300 Ujang. Sanes 2,5 Bu. Peryogi sabaraha hiji Jang? 4 Bu. Temal Kodar kalawan boga warung mungkus pinang lauk emas 4 siki. Sok dibikeun ka Kodar kalawan diduitan jeung bako. Tilila Kodar ini trek ngalongok akina nu teu lila di jalan geus tepi. Kanu dituju nu kabeneran ninina Kodar katelah Niniwati. Nyampak keur ngaherakeunna poe segona di buruan. Assalamualaikum. Kodar uluk salam bari ngajanteng di jeureun Niniwati. Waalaikumsalam. Tema Niniwati bari ngareret. Yeh, dulu eta si Jalu ka dieu. Ka mana wae euy meuli ngampleng panyana teh geus poho deui ka nini. Cager Jalu. Niniwati semu atoh kadatangan kung jadi incu. Alhamdulillah nini aya pangesto samulina kumanini sareng Aki Daraman. Temal Kodar solongkrong munjungan malah nyium kana leungeun Niniwati. Cager ayeuna mah deuleuna mah tu ka ditu unggah Ujang. Teu jeung si Nyi Mas ka ditu teh. Henteu nini jalan nuju nyeusehan mung salambaktos we saurna teh. Tapi cagernya pangesto nini. Temal Kodar tuluy unggah ka tepas dituturkeun ku Niniwati. Ge Kodar diuk dina babalean ari Niniwati kebat ka dapur. Rek ngabejaan Aki salakina anu keur mubui-hui boleh 2 siki. Aki mah geus montong ngabalangkong we di habu daleun. Ceuk Niniwati bari nepak kana tak-tak Aki toha salakina. Ye, mangkelanan kakak lagi dibalikeun. Mun eueuh kasabaran pisan sia budur sia. Kami mubui-hui 2 siki karoo kumaha boga hakaneun anu ngareurah meureun. Aki toha salah sangka samaruk Niniwati menta bubui-hui. Ye, dasar aki-aki goreng pucus rek menta bubui-hui lain. Itu aya si Kujang. Ai, aduh, aing jeung kabolosan bujur disada meni nyeprut. Teu ujahan ini bangkung sia. Ka kami nyebut Ujang. Mun cep sakalian sia. Aing mah. Gusti, Maha Agungnya anak aki pidorakeun pisan abung kena geus kurang leungeun. Itu si Kujang tadi ye. Niniwati nyarita tarik. Kumaha? Bang denge aya si Kujang. Si Andri umat Bang Kawarak itu adieu diitik sia ku aing mah umat itu mangerakeun akeun. Di mana ajeuna? Cek Aki toha samaruk nu datang teh Andri. Bari siga nu kuheuleunaker. Lain si Andri itu adina si Kodar. Oh baru si Kodar banyak si Andri. Adieu kitu nih. Cek Aki toha barang Niniwati malik norojol manten Kodar nyampeurkeun. Tah geuning geus ka dieu Aki. Oyuh bagi aku Jang. Menilawas tilawas euy kakara ngalongok ka Aki. Cager euy. Pangesto ki. Punten we sanes abdi teu emut sanes joledar ka Aki sareng ka Nini. Mun nya kitu teh we ari janten jalmi nu seueur bubutuh mah Aki lah. Rupina mah ku Aki ge kamaklum. Ceuk Kodar basa-basana mata kenah kanu nampa adab jeung ngagalina. Markum ka mana? Aki toha geus mimiti salah reungi. Kodar mah nyebutkeun maka maklum. Pangreungna Aki toha memarkum. Atuh Niniwati ngagik-gik seuli. Ari nanya kunaon sia Nini teu gugur ke angin ngadon seuli sorangan badueur sia. Aki toha ngareret ka Niniwati pamajikanana. Atuh da saha anu teu hayang seuri ngadenge omongan nyaneh mah Aki. Teu oleh saliwang wae boga ceuri abong kena ceuri teu jijir cungsung eta tah. Aing mah ceuri cungkrung eta. Tema Niniwati.
Kodar mah incuna ukur nyerengeh bari hate mah cuscos kawana karep. Ras inget kana caritaan anu jadi bapak jeung jalma-jalma nu di warung nyaritakeun Landri lanceukna sok minang mamawa awewe nu lain muhrimna. Ini ieu hatur lumayan ini sasiki ieu mah bako sareng daun kawung haturan aki. Cek Kodar ngasongkeun bungkusan pinang lauk emas ka Niniwati. Atuh ka aki toha ngasongkeun bako jeung daun kawungna. Ngaso heula para mitra ngaso. Sakumaha nu kauninya Kodar ngasongkeun bungkusan pinang lauk emas ka Niniwati. Atuh ku aki toha ge ngasongkeun bako jeung daun kawung. Naon ieu teh Jalu? Kalau geuning pinang lauk emas di mana Jalu boga lauk? Boga balong kitu di ditu. Niniwati muka bungkusan lauk. Aduh balong di mana nih eta na mekeng ngeser ti warung. Baru menang melinya. Aduh nyumun atuh Jalu. Aduh aki sia dikirim lauk ku si lu. Lauk emas menang-minang geuleuh. Niniwati nemongkeun lauk ka aki toha salakina. Amuing ngirim pinang lauk emas euy aya. Tah sia nini isukan mah kami rek puasa deui. Ayeuna mah teu puasa soten bongan we ku nyaning tadi basa Janari ngaron ngabaruang ka kami. Tapi ka kami leuleus pulang ieu. Pulang anjing kacai beuteung mules hulu nyeri. Aduh nyud-nyudan. Ngan hadena we aki boga subat urang baleda. Bere ubar ting ubar naon teh ngaran teh cenah. Pagi nyeri sirah cenah kitu. Pujer dari balena ge. Lager langsung. Di baruang kumaha akinya di baruang sagala. Kodar netep bari seuri ka Niniwati nu keur teu seuri bangunna. Tadi basa aki nuangan saur. Ari sini mencok eta mencok tong-tolang ngegeduk-geduk di tutuan di lalu lumpang da puguh heueuh rek saur di cenah. Tara boga demeuna. Ya atuh karek ti huab aki ngadahar eta pencok tong-tolang. Ujung usia beuteung aki ku sia lancul sangu dereg-deg aki lumpat ka tampian. Di pukul 3 nepi ka ieu pukul 7:30. Genep kali balikan ka tampian ge. Cager-cager sodangan ngarius daun jamu batu jeung koneng temen. Ditinyu ku cai asak herang tuh di inung prong we teu mulas deui. Tubuhnya nu gablek dosana makalah cecengiran sia dasar nini banggung si bojor sia. Cek aki toha nyarekan Niniwati nu keur ngeukeuykeun. Heueuh atuh da sanu teu pusing geuleuh Jalu. Aki maneh mah dipanata kawas jelema nu usaha dahar hayang jeung nu ngareuna. Dipang maiskeun impun majalkeun teh ngarekeun ka ucing cenah. Dipang nyowekeun jantung majalkeun sieun jantungeun tungtungna malah geus kagok mencok tong-tolang we. Meunang ngala ti pipir taksiran meuni kalobaan teuing make cengekna. Da eta we heueuh si aki meuni putat patit ka tampian. Tapi kacalana morosot bujur ka mana meuni mangkaning kulit bujur meuni geus karijut. Lah beus sia geger nyaman we sia. Pang nyodorkeun bensin angguran mah ka kami. Rek urut jeung mau dikirim bako ku si Ilu. Ampura-arulah. Aki teu puasa ieu. Aduh, rek aya tanyakeun ari lain geus ngadenge perkara si Andri lanjut ilaing. Cek aki toha ngalegot nanyakeun perkara Andri incuna keneh. Uping perkawis Kang Andri kumaha ki? Kodar netep seukeut sedeng hate mah geus boga timburu pasti aki narek nyaritakeun perkara kalakuan lanceukna. Oh, nya kumaha pikiran lanceuk ilaing cenah lu? Dibandingkeun jeung ilaing mah asa jauhna karena beuki dieu kalain beuki baleg bari kasebut geus boga pamajikan. Malah geus rek boga anak tapi kalakuan beuki teu geujeug. Teu cereg. Ceuli aki jeung ceuli nini lamun geus teh mun asa rawing, asa rangkas ngadenge caritaan jalma. Mun ieu ngomongkeun perkara si Andri, remana anu manggihan sok ngabobonceng awewe. Malah aya dibeja ti saurang budak bujang cenah kungsi manggihan si Andri. Mawa awewe nu boga salaki ka hiji tempat. Ting tempatna naon balikna subuh. Nya kamari ieu kahalangan ku 4 poe sini kadatangan ku si Neng. Pamajikan si Andri dibarengan ku badegana kata laki ki anon. Aya teh nya eta maksudna malurus si Andri. Cenah geus sakitu 12 poe eueuh balik-balik malah ti surat-surat acan. Maka harita pamajikan si Andri keur ngageunah ngenol cenah. Engke ngagenol atuh keur kakanungan meureun. Cek Niniwati mah geunggeureukkeun. Oh, sarua we sia kakanungan ngagenol deuleu. Eta yalah haloho ka ilaing lu. Mun ayalah haloho montong disamat masing lanceuk ilaing oge. Hayo ka ilaing jadi pamajikan jeung jadi pamajikan ka bawa goreng. Bisi majarkeun sa ilon ngampian manusia teu euceug. Bebeja ka pamajikan mah rek ngaruung usaha ka dayu. Tapi loba nu manggihan sok ngabonceng awewe boga salaki. Sieun-sieun tapang ku salaki nata si kunuk rawun.
malah muncul kabang iku salakina tada teuing merek sokna ulah-ulah di pahala atuh sajabat itu dorakan jadinya akhirat lho sok madinahan boga salaki mah omat lu lamun si Andri aya laloho ka ditu montong di lamehan montong di ambihan antep we lamun manehna amek katilu gancang ka dieu bebeja kaki keun ku aki urang kitu begebirna ya deka era aku mitohan amang kan mitohan sa situ alina sakitu mata kita sadabeunana ubatu rumah dihargaan di dama-dama ari mah ku jadi minantu ke jauh nanti sanda si badure cek aki toha rada panjang lebar nyaritakeun perkara Andri si horeng kalakuan Andri geus nyebar ka mana-mana nu hartina mah geus loba nu nganyahoankeun sok mamawa awewe boga salaki saurang ge eueuh nu wani nguruskeun atawa newak dan eta pada sieun sabab Andri geus jadi anak buah pabolang ari katamah-tamah bejana Andri galak naker sedang kodar sajeroni keur ngadedengekeun caritaan asina teh teu lemek teu nyarek tong hoy wae ngalengu tapi ari hate mah beuki ngarasa milu teu genah teu ngeunah ku kalakuan jadi lanceuk jeung manghariwangkeun sok sieun katohyan ku salakina nu tangtu bakal menimbulkeun kaributan gede sajabati kitu pasti para mitra sadaya kana wirangna ngaso heula ngaso para mitra sadaya sanajan kitu keur kodar mah bati ngarasa bingung para mitra nu aya hari rek diomongan atawa disingkahkeun sok sieun malik amek ari diantep sieun ka bawah goreng akhirna keur kodar ngarasa bingung anu eueuh tungtung susah nu eueuh sudana kitu kumaha kieu kumaha bari daun ceuli manehna geus asarawing loba bebeletekan ti piluaran perkara kalakuan lanceukna sok aya lanceuk ka ditu heueuh ka imah maneh cek Niniwati milu tumanya harita kakaratas ngampikeun pinang lauk ka dapur numawi teu aya nini tema kodar ngabohong sabab ku sieun teh kudu jadi lanceuk tapi hate mah gegebegan sok ingis ku bisi rempan ku suban aya nu nganyahoankeun Andri lanceukna sok ka imah mun ayeuna mah geus 3 poe ceuk Nimas Ratih teu datang-datang syukur we ari kitu mah tara ka ditu balik-balikanan aya ka ditu hayo kayak kasih lu jeung ka Nimas ka ciwit kulit ka bawah daging teu manis teu meuleum ka bawah goreng kita teh Niniwati manghariwangkeun teu karasa waktu nyerelek harita kadenge sora azan lohor atuh kodar pamitan kalawan menta dihampura kanu jadi aki jeung Nini bari sasalaman jerut kodar tulun-tuluy ngaleos sedang dina lempang menisigan tenangan kitu sotenan lain dumeh keur puasa tapi raskana beja perkara lanceukna di weuweuh hate asa beuki tingser belah waktu kodar keur lempang dina jalan rondaan di belah kulon aya sora lalaki ngagegero bari lulumpatan dina galengan sawah kodar kelana daguan euy reg kodar ngarandeg tuluy ngalieu saha teh ngagegero ka aing bari lulumpatan kodar ngagerentes dina hatena bari neuteut sanggeus deukeut horeng urut sobat ngaji demi katelah Rodi nu kamari kungsi ngintip Andri keur hareureuy jeung Nimas Ratih di kamar tos kumaha darmi geus heubeul teu kapanggih Rodi tas didinya ngalongok aki jeung Nini bejana geus boga gawe ai dar Rodi neuteut bari amekanana semungna hegak capek nya digawe tama ngalamun teuing we dari imah menurutkan jadi dahuan harita namanya tama ngalamun di imah digawe nurutkan jadi dahuan kuring teh tema kodar nyarita bangun daria semuhoreang syukur ya boga gawe mah purieun dewek kieu kene jadi si hardolin we lain dar sanyuna mah dewek teh aya nu dicaritaeun pawane teh euy kitu ge omat ulah amek sumawana boga sangkaan dewek rek ngabaruntakeun rumah tangga maneh nya bari kitu ge lamun maneh percaya cenah teu percaya bae cenah naon ngan dewek menta dihampura leuwih ti heula ari maneh nya balik ka imah sok saminggu sakali cek Rodi mengaran ngajak ngobrol sisi jalan rondaan hanapun tangka Jayanti sisi kebon parangitra dengan tangka Jayanti teh ini seminggu sekali tiap poe Sabtu sore bali atuh ini teh poe Minggu pas sore engke ge bada asar kini teh ari kitu aya naon Rod tema kodar nutup sekeut kana denyet Rodi sobatna duh paingan atuh dibalik sok saminggu sakali mah nyata kieu euy dewek teh basa poe Senen nu kaliwat ngadon ngarit kalebakeun imah maneh ka sisi tampian barang rek balik ngaliwat ka pipireun imah maneh dewek ngadenge sono tinggareunang di jero kamar teu lila kadenge sora awewe seuri nu ciceuleuk-ceukan
disangka ku dewek maneh we keur arocon jeung pamajikan. Ku aya kitu dewek pangangguran ngadonoong tina bilik carang euy. Nya teh berarti masyaallah. Hate dewek naranjug malah rai boga rasa panas. Lamun harita dewek aya batur atau kasebut aya saksi mah dah. Sijana kali kumaha engke we ulah-ulah euy ari dewek ngabeset kana beuteung batur. Sabab beri keras inget ka maneh euy. Namun kitu teh mah kaneri makaini maneh kaneri dewek. Panas hate maneh euy. Panas hate maneh, panas hate dewek atuh. Hanya ka eta eueuh saksi dewek narek ungah ka imam maneh sedap. Rodi nyaritakeun tas ngintip 500 nuker hareureuy di kamar jeung saurang lalaki. Ngan Rodi teu apalin ka Andri lansikna Qodar. Ari kitu kunaon Rod? Qodar beuki asa tegarna hate beungeut ngadak-ngadak pias. Lah, kumaha turna berat nyaritakeunana euy. Alah, dibejakeun sok sieun maneh teu percaya atawa malik amek ka dewek. Dianggap dewek rek ngabaluntakeun rumah tangga maneh. Ari itu dicaritakeun da yakin dewek maneh ngali kieu atuh. Ulah boga rasa kitu Rod leuwih hade terangkeun ngarapuguh ka hartina ku dewek. Aya naon di imah dewek teh? Ceuk Qodar teu sabar nyesedak tumanya ka Rodi sobatna. Nyahan maneh moal amek ka dewek dar? Rodi narek heula ka Qodar. Nah, make jeung amek sagala pok we caritakeun. Heug ari maneh moal amek mah kalawan moal boga sangkaan dewek rek ngabaruntakeun rumah tangga maneh. Ku dewek rek dicaritakeun saujeratna nya. Tah harita waktu dewek noong tina liang nu carang, tiang bilik nu carang atra titilan ongkohan janela kamar muka. Katingali pamajikan maneh keur hareureuy silih elek jeung saurang lalaki. Samalah make silih rangku sagala tuluy silih kekeupan bari salusurian. Hanya ka dewek teu apal ka lalakina. Teuing saha jeung urang mana tah. Lamun apal maka jelemana bari nyaho padumukanana di bubuh dewek aya saksina. Dah. Sigana harita keneh diala we tah bawa lalakina. Nanya kitu hanya ka teh euy teu apal ka jelemana dewek teh. Tah kitu dar. Samalah basa ti naon teh? Itu keneh ge dewek ngarep-ngarep ka ilaing teh. Parang ayeuna tepung di dieu eta kari gumantung kana pamadegan ilaing euy. Percaya syukur kana cerita dewek. Teu percaya kitu naon? Tapi lamun bisa mah kumaneh hayang nyaho intip heula ti peuting. Ku lamun katingali pamajikan maneh ngampian lalaki gancang abejaan ka dewek. Ku dewek nu rek ngawarah lalakina mah. Perkara pamajikan maneh kitu mah terserah. Aya disiksa rek diserahkeun. Da sabab hak maneh atuh eta mah. Ceuk Rodi para mitra ngajelaskeun. Sakumaha pamanggih Nyimas Rati. Katingali ngadon hareureuy jeung saurang lalaki para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia. Nah, Rodi harita ngajelaskeun sakumaha pamanggih manehna. Jeung Nyimas Ratih katingali ngadon hareureuy jeung saurang lalaki di kamar. Bari Rodi tetep teu apalin ka Andri samarukna Andri lain lanceukna Qodar. Qodar para mitra sadaya harita teh ngagerentos jero dadana. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi min dzalik. Qodar ukur sakitu ngagerentos jero dadana. Bari hate ngalenyap asa kabur pangatian ku ngadenge beja kitu ti Rodi sobatna. Eta mah kitu dar euy lah. Hayang nyaho kumaha intip. Nah maneh bereja ka pamajikan merek ini ka pagawean ngan di mana geus poek gancang balik deui kalawan kumaha intip perkara rek intip kitu mah kumaha maneh rek intip rek dipara kumaha we lah. Insyaallah ya teh. Tema Qodar teu kapapanjangan terus ngaleos kitu di Rodi. Harita para wargi Qodar. Sajeroning lempang make digerendengan jero dadana. Lain ku kitu meni ieu. Itu ieu nyaritakeun perkara kalakuan nu jadi lanceuk aing. Tadi ceuk si aki kitu majarkeun nu jadi lanceuk sok memawa awewe batur. Bari tara balik-balik ka pamajikanna mah samalah nu jadi aki. Kung si ipat-ipatan nyarek ulah diampihan. Ayeuna ngadenge beja ti si Rodi jeung pamajikan aing ngadon kumawan heureuy. Silih elek jeung lalaki sejen tur di kamar deh. Lamun ingat teh mah pamajikan aing sok ngamping-ngampikeun lalaki nu lain muhrimna. Asa tidak telenesna ka diri aing bari teu disangka boga lampah kitu. Sabab salila dipihukum ku aing sakitu satiana, sakitu bagirna. Oge kana ibadahna leket. Diwuwuh ngalakonan puasa deui. Ku dasar eta aing asa kurang percaya kana caritaan si Rodi. Bek piaku deui pamajikan aing make daek ngalampahkeun serong. Kasebut mangjinahkeun jeung lalaki sejen. Ari rada percaya madumeh.
Rodican pernah ngabohong kalawan maneh make sanggup ngawarah lalakina sagala sajabat itu make ditah diintip sagala ku aing. Nah saha lalakina jeung urang mana cenah lamun nya sama aya lalaki nu sok ungah ka imah aing bari ngalampakeun serong jeung pamajikan aing aya geus sok ka imah lintang Kang Andri lanceuk aing sakandung jeung asa piraku Kang Andri rek kumaha milampah goreng ka pamajikan aing. Gusti upami leres teh mah pun bojo tega ikhlas dibilasan ngancurkeun batin abdi ku jalan mangircakeun. Mugi abdi dipasihan kakiatan Gusti. Ditebihkeun tina godaan setan ida jilat kula supados ibadah abdi ditampi ku Gusti. Kitu gerentes hate kodar terus kebat lumampah ka imahna. Waktosna CF di Parawardi. Duwi kadirela carios nyambung nu judulna nyaeta Parimen Obor. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga wilujeng kantun bae ka sadayana.